Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma badu. Puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah subhanahu wa ta'ala anu alhamdulillah kalayan takdir timantena urang sadaya tiasa riung mungkulung patepung lawung patepang wajah dina ieu carios. Anu mudah-mudahan ieu acara teh tiasa ngajanten keun hiji wasilah ngengingkeun safatul utma dina pu kiamah amin ya Allah ya robbal alamin. Oge rahmat miwah salam mugia salalamina dicurah tur dilimpah kapaduka Rasul wastana Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teu hilap ka para keluargina, para sahabatna, tabiin tabiatna. Ogi mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadayana amin ya Allah ya robbal alamin. Palamitra anu dipihormat, kalungguhan dongeng teh kacida pentingna pikeun masyarakat anu masih keneh nyekel pageuh tradisi. Dongeng henteu bisa dipisah keun tina upacara ritual manusa nurut keun kapercayaan. Fungsi dongeng ti zaman ka zaman robah. Dina zaman masyarakat buhun, dongeng teh henteu bisa dipisah keun tina asal-usul upacara-upacara ritual manusa nurut keun kana kapercayaan. Dongeng sok dihartikeun alat pikeun ngabobodo budak cengeng. Tapi mun sok dipaluruh leuwih jero, kalungguhan dongeng teh lain wates keur ngabobodo budak cengeng hungkul, tapi ngabogaan tujuan sejen lamun nu ditetelakaun ieu dihandap. Hiji, ngarah anak incu urang nyaho kana turunan. 2. Ngarah anak incu urang nyaho kana pancakaki. 3. Ngarah anak incu urang nyaho kana asal muasalna tempat. 4. Ngarah anak incu urang nyaho kaayaan lemburna boh kaayaan alamna boh kaayaan tali parantina. 5. Ngarah anak incu urang manggih luang tina pagawean karuhun pikeun bekel hirupna. 6. Ngarah pagawean biurat karasa leuwih hampang. Dumasar kana hasil panalungtikan anu dilakukeun ku Bambang Sudarmoyo dina taun 1975, yen dongeng tiasa ngaronjat keun intelligence question, IQ, budak. Budak kakeunaan ku virus H, nyaeta virus NU ngamotivasi budak sangkan miboga cara mikir jeung paripola anu leuwih efisien pikeun ngahontal hasil nu leuwih alus tisa memehna tur salawasna bisa ngahontal prestasi kalayan optimal. Panalungtikan sejen nu ngebrehkeun yen dongeng bisa mereka nikmatan, kasugemaan batin jeung ngaronjatkeun kacerdasan pikeun nu macana. Eta hal dibuktikeun ku panalungtikan di Amerika, anu netelakeun yen barudak turunan Asia di Amerika leuwih cerdas tibatan barudak turunan urang Amerika. Sabab warga Asia nu cicing di Amerika teu ninggalkeun tradisi karuhunna, utamana maca keun dongeng-dongeng ngeunaan karuhun ka abudakna. Palamitra sadaya anu dimulyakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mangga urang lajengkeun kana dongeng anu judulna Kabumbulengan. Bagian kahiji, karya Bastaman, HD. Keur ngeunah nyuruput es jeruk, pramusaji kantin nyampeur keun. Maaf pak, ada yang mau bicara di iPhone, katanya penting, pokna. Atuh eureun nyuruput teh terus nyampur keun iPhone nu naplok deu keut meja kasir. Teu dicanda HP nakang. Ditelepon 2 kali teu diangkat bae. Untung aya mahasiswa enu ngawartosan ningali akang di kantin. Nyonya jawab Johannes Pleteto Sumping, pokna semu maido. Horeng tita, Kepala Tata Usaha Klinik Terapan Psikologi. Tita teh urang Sukabumi, Putra Pat Sugandi Pangsiunan Kepala Tata Usaha Fakultas Psikologi tempat kuring ayeuna digawe. Kawas Ramana.
Tita teh jalma tapis kana gawe, sagala urusan administrasi jeung kawangan kacekel. Atuh jadi andelan sarerea, malah ayeuna gekeur nyuluran resepsionis nu karek kaluar. Geus biasa nyebut, Akang, Tita mah kakuring, sabab keur kuliahna kungsi jadi adik kelas, basa kuring anyar di wisuda. Tita karek mincak tahun kedua. Tita drop out waktu rek mimiti nyusun skripsi lantaran nikah. Tadi namah majar rek cuti nikah bae, da tinggal nyusun skripsi ieu, tapi teu lila sabada dipangantenkeun terus dibawa ngumbara ka Malaysia ku salakina, pangusaha urang di negara jiran. Sanajan unggal tahun mayar uang kuliah rencana rek nyusun skripsi di pangumbaraan teh teu laksana, kawasna kaburu riweuh ku rupa-rupa kagiatan, kaasup ngurus rumah tangga jeung orokan. Hanjakal rumah tanggana teulana lantaran salakina maot di pangumbaraan, malah dikurep keunana gedi ditu. Atuh Tita balik deui ke alemah cai bari mawa anak dua lalu keneh. Untung jelemana janglar jeung gumbira, 3 bulan sabada mulang, Tita nepungan dekan pikeun neruskeun kuliahna. Dikabulkeun lantaran ipina luhur tur kari nyusun skripsi wungkul, syaratna kudu milu jeung lulus 4 mata kuliah tambahan. Kabeh rengse dina waktu 2 tahun. Harita mah zaman masa studi teu ketat saperti ayeuna. Sanggeus lulus Tita diterima jadi karyawati Fakultas Psikologi. Ayeuna jabatanana KTU di Klinik Terapan Psikologi, nyaeta lembaga usaha fakultas. Geus 5 tahun nepi ka ayeuna. Kumaha ieu teh apan cek Tita appointmentna teh sajam deui, cekeng teh. Kaleresan anjeunna ngalangkung ka caket fakultas, teras nyimpan. Bade ngantosan bae saurna upami Akang teu tiasa majeng keun waktosna mah, pokna. Kabeneran Akang rek kaapak dekan sakedap, saur keun ka enon tea, antosan bae kira-kira 20 menit deui Akang tos aya di kamar toska. Teu aya enu nganggo, cek kuring sanggeus ngareret arloji. Kaleresan kosong. Kang, mangga engkin dijajab ku Tita. Sareng sanes bule geuning, Kang prupina ah urang Sunda, dulis deui, walon Tita. Baruk lain enon? Geuning jenenganana mani gurih kawas kiju edamar kitu, kuring nanya. Moal lepat asli Sunda, Kang, nami ibu ramana genyunda pisan. Dulis deui, walon Tita. Eta gera nyebut dulis teh geus 2 kali matak panasaran. Barina oge, Neng, teu aya kaitanana antara Sunda jeung kagiulisan, kuring momentaran. Ah, Akang mah pura-pura teu terang, apan istri-istri Sunda mah kawentar garulis. Komo ieu mah pisan geulis naga. Geer lah kena-kena wanita Sunda kamu mah, cek kuring. Tita kadenge nyeuleu keuteuk memeh kuring ngait keun gagang iPhone. Hubungan dosen, mahasiswa jeung karyawan di Fakultas Psikologi mah akrab pisan. Da asana moal aya di perguruan tinggi sejen mah aya mahasiswa nu nyebut Mas, Mbak, Bang, ce atawa Kang ka dosen-dosen muda. Kuring sorangan sanajan teu lila deui manjing, kapala 5. Ku batur sakantor sok pada nyebut, Akang, si Akang, atawa, Kang Handi. Tita nu mimitina nyebut, Akang, teh, atuh terus sarerea narurutan. Mahasiswa gesok rajiun aya nu nyebut kitu, malah aya mahasiswa urang sabrang nu nyebut, Bapak Akang. Ruangan konsultasi teh ayana tukang ngeun gedung fakultas, lobana 5 kamar. Sabudreunana taman nulindukku tatangkalan jeung warna-warni kekembangan nu marakbak. Jukutna ngemplor rata kawas permadani warna hijau make titincakan batu hirup rata.
manuk recetna tatangkalan, kuku rupa-rupa warna tinggi lebar luhureun kekembangan. Di juru kenca aya curug jiunan ngagulujuk ke asolokan nu pinuh ku batu hirup. Lebah nu ngocorna dipasang, tuktok butok, sabangsa kincir di jiuna tina awi atawa bambu jeung batok kalapa nu terus-terusan disada tuktok salila kakocoran cai. Di lemur kuring mah, batok ngisang, disebutna teh, dipasangna dina kokocoran cai ka abalong paranti nying siunan sero. Ngahaja taman teh direka kitu sangkan mawarasa tengtrem ka aparat klien nu umumna marudah jeung marojengja. Kuring mah pangbetahna mun nampak klien di kamar panungtung nusok disarebut, kamar Tosca. Sabab warna cat tembokna hijau kawas warna merek parfum Tosca nu linduk tur mawating krim. Sajaba warna tembok linduk, ruang panungtung namah jandelana aya 2 rarubak, nu hareup atra ka taman, ari jandela gigir awas ka taman Fakultas Hukum. Terus ka dituna ngemplong ka aleuweung bubuahan jeung tatangkalan langka di ukeut gedung Rektorat NU ngajengleng anggun kira-kira 2 km anggangna ti Fakultas Psikologi. Di kamar Tosca baris nampa Nyonya Joop Johannes Plete teh. Sabot ngadagoan, kuring-kuring nitenan saliwat formulir, lingkungan kehidupan, tina map nugeus nyampak dina meja. Eusina ngawengku data pribadi nugeus dieusiku klien basa mimiti daftar. Klien, atawa, mitra, disebutna di lingkungan psikologi mah NU konsultasi teh, lain, pasien, kawas di kedokteran. Nyonya Joop Johannes Plete, jelas ngaran Belanda, tapi sahasahana salakina taya katerangan. Moal kitu rundayan Profesor Cem Plete, sarjana Walanda ahli budaya Sunda awal abad 20 MAH. Terus, umur 35 tahun, sarjana antropologi, alamat di kawasan elit Jakarta, kawin 9 tahun nukaliwat, anak 2, agama Islam, bungsu tiopat sadulur. Ngaran lancuk-lancauka teu ditulis, kitu Dewi Lebah, masalah, teu dieusian kawas nucan purun nebreh keunana. Kawangwang saheulaanan jengglengan ibu-ibu ngora, elit, cerdas lulus nage, tepat waktu, jelema aya, boga rupatur, gampang payu, buktina 2 tahun sabada digawe di hiji perusahaan minyak Amerika terus kawin. Gede sangkaan aya masalah rumah tangga atau caan bisa silih luyu keun beda budaya, malah bisa jadi salakina balik dewi ke agama asal. Dak itu biasan persoalan kawin campur mah. Keun engke gekaguar. Terus nelek-nelek tanda tanganan nu loba garis melengkungna, biasana gambaran hiji pribadi nu didominasi ku alam rasa, lemes persaanana, bisa surti kana rasa batur atawa bisa oge gampang kasih geung. Atuh gurat tegas handa peunana, carang istri mah nu tanda tangana make garis kitu, kawas namun boga kahayang hese di pondahna. Moal boa keur budakna diogo, alum bungsu, bari rada mereka deweng. Muntea mah bener kitu kudu sabar pisan yang hareupanana, malah konsultasi oge ulah formal teuing tapi kudu karasaun ngobrol santi kawas jeung sobat atawa kulawargana. Waktosna CF. Cak. Ahanca. Urang sampeur Dewi enjing. Permios.